namanya di Sinawanginya di ujung Berung, Majalengka. Aya kebon kado, enggak bisa. Lubutnya anu saya. Tah, ieu pendek ieu. Ngaju eta tah. Ya geus kita. Gampang. Saya nya. Ya, atuh. Sabar dulu. Orang urang ieu mah sih. Oh, tak. Lah, numpangnya. Tuh. Durian mangsa di Cipret tuh. Ini dulu. Mantap. Pokoknya Lega beh namanya. iya ngangkat ke bau-bau ke dia lagi. Tujuan. Bener wajah mak. Gitu. Gak gantung. Ayo mana? Sikat aja. Ayo buat dia. Cing, gue. Buru nu. Aman teh Sal. Gandeng atuh lah tarik-tarik teuing. Aman buru. Buru, poin tungguan. Buru atuh nu. Si aya jalan teh jalan nu. Sedan nu. Aisyah kos nu edan cumur. Sikat. Heuh sikatnya di kieu tuh tah. Oh di ala. Tah, heuh. Abang aku makasih mah. Asugan teh disikat, nggak sekoneng-keneng paling disikatan kita. Nah, sia. Nah balik ya. Ya tuh lah. Balik di sana kan gua ke Ewang kalau dia. Bisi aya nu boga cumur. Alah. Gua kamari ge. Bener. 2 minggu sekali. Woi. Jangan kena naon, Jang. Jang, Kan? kita kena naon? Iya, udah Pak. Amang. Ya, baju amang. Kita kunaon kado dibawa. Iya mah mulung ah. Mulung. Ieu mah sanes pulungeun, Jang. Ieu mah icaleun. Oh, nya gitu. Aya kumaha tuh, Pak? Ya sok peser mana artos teh? Oh, gitu. Senyanak acis ah. Nyantas tadi cenah tuh. Hari ini Nuhun atuh. Becik aing sia tadi mah ya teuing cai aing geus. Sikatnya pancan Beungeut sia tah sikat mah cumur. Apa? Udah. di jalan era. Jadi gagal murah kado. Hah? Jadi gak. Itu si mamang tadi mau kado nih. Mau dibawa lain tadi. Wah, pesen kalau di parurat dulu. Sampai ini. Yuk, di paling itu tuh tadi anu ngaladeuis ya. Wah, bener kok diaralakan ditaekan. Wah, ayo. Asli nage. Kok ditaekan. Waduh, berak leutik ah. Berak. Langsung tinggal. Dan anjing malah mana gitu mantap. Benang oginya. Ai milik mah kitu teh anu. Tadi geus ulaheun teh. Benang deui ban. Maknya. Burak lu. Bawa nu. Buru. Dulu si Tina leutik bisa nu. Oh, sama leutik ieu. Mantap ieu mah. Bisa lah beli teh. Lanjut Di Majalengka anu teh nya. Bawa. bagus. Bawa. Dari di Majalengka kan gor deui nya. Kita sikat bawa. Tadi sasatuna. Leutik. Sikat bawa. Sia mah mau sikat itu Oh, oke, orang oge teh aning anu maling barudak teh. Bodoh juga nama budak. Oh, jigana. Alah, astagfirullahaladzim. Mana kado ieu? Pasti kudu tadi budak ieu. Moal jauh ieu budak amba bodok kolot, ampun. Kado dicokot di dieu. Nangis jauh-jauh capek. Aduh. Nah, bisa terkontak-kontak gitu nih. Mana nu terakhir naon?
Mana di teangan ku aing tadi saya tadi tapal bebek goreng mana? Sama di kita teh sok elodan. Duit nak dia kena tuh. Ah, Lah kumaha bae di kita meuli goreng bebek ka dijajankeun. palingan hayang balik atuh mereka kabur bieu teh. Teu pangarusan aing geus lapar. Reka mana wah? Eta duit si Wadi ka mana keun heula? Nah, ada duit lagi pakai jajan cenah geura. Nah, mana teh pakai jajan naon, Bel? Minuman naon? Mabuk. Bukan. Minuman mabuk. Ai maneh tadi ku aing dititah meuli naon? Mana? Heuh, mana? Anjir lah ini apa? Kita meuli kok. Mau. Cek aing ge tong minta kasih selebel, tara balik. Ya Allah, balik ah. Ya mah balik. Semata gantian heula duit wadoyo ku Bang. Namanya Amu we. Siap. Anu mama ya mana baju. Dan Allah hanya lembutnya amalona. Hei, rani yang kasare yo. Wah, Tengenaheun ieu. waktu utolala yang mana. Hello ilambot aunya on. Nah. Ngomong naon? Waktu utolala yang mana. Hello ilambot aunya on. Naon kan terakhir naon? On. Naon? On.